Gimana ya? Kunci motor teh. Oh iya, iya yang saya. Ulin nama karep nah yang anu haneut. Bongan pamajikan teu masak wae mah. Geuleuh aing hayo we. Mentingkeun we skincare ka itu patut. Ieu. Ka mana kamu teh? Ini geus beberangkes gitu di jaket, bawa tas, geus gaya gitu, rek ngajak abi jalan-jalan. Jalan-jalan ke mana mereka harap aya perlu subane aya piduiteun. Masak atuh pan aya dina kulkas ge pinang gelas aya jengkol aya peuteuy. Terong, leunca, bonteng bakal ngeunah sok masak. Jalan-jalan keluar beak duit yang naon atuh kulkas dieusian ku sok aneh-aneh wae. Naon kamu biasa nage keluar tara make jaket, tara gaya gitu. Ieu mah naon kamu rek ulin teh jajan sorangannya. Kamu sok ngaya-ngaya we ka teh sok ngomong jajan sorangan aya piduiteun ka hareup sugane atuh. Aya jang sakarungeun mah beas. Sok aneh-aneh wae jajan-jajan naon bu. Teu sing lapar teu meda geus tadi ngedar sangu dia perlu luka jeung uyah tong aneh-aneh Asa araraneh. Tara-tara manehna keluar sorangan ngomongkeun aya bisnis. Patut dicurigai ieu mah. Urang ini ayeuna eta we lah kape nu deukeut teu jauh teuing. Tuh sorangan we gua di dinya nya. Siap, sok. Kamana si ate can pulang wae? Ya geus jam 8 ya. Tadi manehna inditna teh magrib. Kamana si eta teh bisnis naon nya? Wedus meureunnan. Seubeuh beteung Tuh. Datang rek balik geningan itu jam 8. kepo. Ampun, kamu ngaruwaskeun. Di mana kamu teh? Jadi teh mah peuting bieu pi anu pi bisnisna eta teh ngan isukesna barangna hese di tianganna. Di we kepo kamu mah. Lain kepo, kudu jelas ari ka mana-mana teh ieu di tanah teh kamu teh. Kumaha lamun kamu aya naon sok? Da anger ieu nu di telepon ku batur mah teh. Terus riweuh we terege kitu teh. Moal di mana-mana atuh. Iraha deui. Aya pikeun ti kuat. Ayeuna sesuatu. Anger geus nyebak bool deui gitu teh. Nyar-nyar piil-piileun nah hanya nya mah teh. Bangka itu. Kurang cek lah. Ieu nah. Naon itu juga stroke. Ampun. Dia teh makan-makan geningan. Aya kopi, kentang. Chicken katsu. Ampun ieu mah nyaan cik abi oge ieu mah geus piling tuh. Makan-makan sorangan. Tara inget ka pamajikan jeung anak tingali 200.000 Gusti mahal-mahal teh geus cek urang mah nasi goreng di dieu di hareup 15.000 ge wareg. Ya. Jujur kamu teh pulang ti mana sebenarnya? Naon nyebet aya stroke sok, stroke makan-makan. Kamu teh bisnis atau naon? Jeung saha deui inditna? Tingali meuni beak 200.000. Naon kamu teh geus kukulus deui. Stroke dahar eta kembae. Tadi ge teh moal diomongkeun ngan sugane kapanggilna kantongna teh pulang dahar. Pulang dahar teh di kape tadi deukeut dirinya. Jeung babaturan jeung tetangga matakna kudu masak, pangmulikeun pinang deles jengkol peuteuy sarupa teh. Ngeuli we, loba duit mah tong harese. Kamu mah teh inget ka pamajikan jeung anak, awas isuk ge moal pangmasakeun. Meuli dewe jik ka kape deui ka itu jik. Amin ya Allah rabbal alamin dek jeung janda pirang kitu dinya. Nu tetangga deukeut amin. Atoh. Kalau ngajakeun mana teh ya bigus?